Kangjeng Nabi teh begitu diluhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kangjeng Nabi pertanyaan kieu wahai Muhammad. Kulan ya Gusti. Ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha Gusti. Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu kumaneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari dek nanya kaula ka anjeun cek Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap. Kangjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kangjeng Nabi. Kapoekan telila cek Gusti Allah gum ya Muhammad irfa rosaka hudang tangga ditanya sekali deui ai anjeun nu saha cek Kangjeng Nabi sami bae nu Gusti lain kaget kedua kali Kangjeng ngaguling deui cek Gusti gum ya Muhammad irfa rosaka hudang tangga Kangjeng Nabi sakali deui kaula rek nanya ka anjeun ai anjeun nu saha nu Gusti lain kaget deui mah nya aing lain nu Gusti kapoekan deui Kangjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah sakali deui nista maja utama ieu mun cek urang Muhammad dak ditanya anjeun teh nu saha nu Gusti lain Muhammad nu saha atuh anjeunna nu umat anjeun. Masya Allah. Nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mata mah geus tadi geus nyarita aras nu kaula langit nu kaula Sidratil Muntaha nu kaula anjeun ge pasti nu kaula tapi anjeun teu diakukeun nu kaula nu umat anjeun. Umat nu mana atuh ieu anu memiliki kaula umat anjeun nu sok maca sholawat umat anjeun anu malam Jumat maca sholawat 4444 tah eta tah milik anjeun cek Kangjeng Rasul sabaraha maca sholawat na ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat cukup sakali bae beuh maca sholawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang waktu iya KBG umat Muhammad KBG ya Allah ya Rabbi cukup ku sakali asal sakali nak maca sholawat nak make nurani ketika maca sholawat berarti ingat ke Allah ingat ke malaikat ingat ke kitabna ingat ke parentahna ingat ke laranganana cukup baca sholawat sekali bakal diakukeun eta nu Muhammad bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca sholawatna make nurani